Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubalik ka hiji keur mah ngora keneh kasep tarik pinter pertela. Mubalik kadua rada meusan kolot kasep nama teu kaelehkeun deui. Terus naonnya ai pinterna maduka tah. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi mahkamihi wa huwa al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma al-ayah maknanya wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu li utamima makarimal akhlaq. Ba'da salam wa bil ihtiram tipayun ayo urang sami-sami majatkeun puja kali syukur hakikiah ka Allah anu Maha Ghafur. Anu mana alhamdulillah urang sadayana dina ieu saah tiasa patepung lawung patempo pamprok jonghok dina ieu mahfalah. Kalayan atas irodah sinareng inayah Allah ngalangkungan syariat sababiyah khususnya kersana sahibul bait beserta rekan-rekan dulur sagalur biasa sok ngayakeun acara temu alumni silaturahmi disagedengeun urang sadayana memperingati menyongsong karena waktos dihaulkeunana kersana almarhum almaghfurlah kersana pun guru khususnya panginten kersana AA pimpinan Pondok Pesantren Al-Mahfudiyah Bale Endah secara umumiah kasadayana para sesepuh para guru-guru sadayana. Wala sakitu mudah-mudahan barokah wasilah ieu walimah, barokah wasilah urang sadayana tiasa kempal dina ieu mahfalah. Mudah-mudahan Allah nu makawasa ngalungsuran rahmat hidayah magfirah kalayan taufik kang urang sadayana. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Salawat miwasalam urang sami-sami sanggakeun ka baginda alam yani habibana wa nabiyana al-kiram Kangjeng Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali kapala kula wargina para sahabat tabi'in tabi'at muslimin muslimat ka yang pamudah-mudahan dugi ka urang sadayana. Kanggo kasampurnaan dina mukadimah itbawai kamu balik tipayun para sapu sadayana lamun seug urang ngemut atanapi lamun seug urang menang kahayang para sapu kinten-kinten dina ieu waktos hiji urang teh hayangna hayang geura sare, nomor kaduana hayang halodo hayang hujan Bapak. Hayang halodo hayang hujan. Hayang halodo sabenerna nama ieu teh lamun teh mah Bapak RT anu naonana anu ngairodahna anu ngarasakeunana bingung dah Bapak.
Cek saware hayang halodo, cek saware hayang hujan. Cek urang hayang halodo tapi cek nu makaya mah dah hayang hujan ya teh. Ya, leres teh. Naon margina pas ditingali ka sawah para sepuh sadayana, ya Allah Rabbuna Karim, anu tadina sawah teh rada alus pas jadina hade hejo bari jeung pas diberak sanajan bari jeung mahal bari jeung hese berak teh ai-ayeuna pas garing eta sawah kumaha ditingali teh nya kunaon pare make bareureum sing horeng sing mana horeng pas ditingali teh gaang jeung gaang we leres teh Pak gitu. Nu mawi lamun teh mah RT anu ngarasakeunana jigahna rada bingung we kumaha nurutkeun ka hayang jelema ieu teh. Nanging Allah nu maha kawasa yakin dat anu maha ngersakeun gitu. Sakumaha kahayangna jalma, sakumaha kahayangna ayeuna cita-cita hiji jalma, sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar di pidauh Atailah dina naon dina hikam para sapuh sadayana. Sakumaha kuatna kahayang jalma, sakumaha gedena cita-cita jalma, ketapit moal bisa ngadobrak kana naon kana takdir Allah moal. Sanajan urang loba ngadua ka Allah, ya Allah hayang halodo dengan apapun hijab apapun doa anu dilaksanakeun ku urang, doa anu dipanjatkeun ku urang ka Allah, tapi Allah ngersakeun dina peuting ayeuna kudu hujan. Hujan mang. Hujan. Naon sababna? Sabab kembali cara tadi pidauh Atailah Al-Iskandari dina kitab. Sanajan si laing sakumaha kuat ngadua ka kami, sanajan si laing sakumaha hayangna ka kami, sanajan si laing mempunyai cita-cita, ai mungeun mah mungeun awewe sanajan pelet sakumaha gede oge. Terus teh Pak. Pelet di teangan hijib maghribi puruna jeung sajabana nepi ka doa Nabi Yusuf digunakeun. Ai mungeun mah mungeun we. Leres teh. Berbeda jeung rupa nu kieu, teu kudu dipelet teh. Gitu para sepuh sadayana. Jadi sanajan urang hayangna sakumaha cita-cita urang, sanajan urang kuatna pangangen-ngangen urang tujuan urang tapi kembali ka hadrat Allah, yakin manusia cuman berencana tapi Allah nu ngersakakeunana. Leres teu Pak. Ngan kacek kebanyakan manusia lolobana jalma bukan ending yang dipikirkan tapi realisasi, tapi ayeuna perencanaan yang dipikirkan kurang. Leres teu Pak. Ending bukan akhir, bukan akhir yang kita pikirkan, tapi naon rencana pelaksanaan anu kurang dipikirkan lolobana. Ti mimiti mukakeun panon nepi ka nutupkeun panon nu dipikiran kumaha ek isukan migawe sok. Pagawean urang rek di kamana? Di sawah kumaha urang can macul teh ya, di sawah urang can ngalektor teh ya, di sawah urang can tanur teh ya. Mimiti tah dipikirkeun ke urang teh eta we jeung eta, tapi endingna padahal saha nu ngersakakeun Allah. Salila ieu urang pernah syukur sabaraha kali jangka sapoe sapeuting urang syukur ka Allah. Pikirkeun. Sapoe sapeuting nalika mukakeun soca, nalika nutupkeun soca, sabaraha kali urang beristighfar ka Allah, sabaraha kali urang muji ka Allah, sabaraha kali ngingetkeun urang kana nikmat nu dibeureurkeun ku Allah nu makawasa ka urang. Sanajan wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Walaupun nikmat Allah moal kahitung ku urang, tapi wajib harus kudu urang ngingetkeun kana naon? Kana perkara anu dibikeun ku Allah nu makawasa ka urang nikmat sababaraha we. Nikmat urang ningali, nikmat urang ayeuna rumah tangga, nikmat urang ayeuna boga anak, nikmat urang beurang dahar, nikmat urang cager, tah kapikirkeun teu Pak. Cuman awal, cuman perencanaan anu diingetkeun ku urang, tapi ending urang salila ieu bisa syukur teu ka Allah nu Maha Kawasa. Paingan Bapak, Allah ngadawuh dina ayat suci Al-Qur'an. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an. Paingan Allah salila ieu teu ijabah ka urang. Paingan Allah salila ieu mere musibah ka urang. Paingan Allah selama ieu mere cocoba ka urang. Sing horeng urang loba keneh migawe maksiat, loba keneh poho kana nikmati Allah dibandingkeun jeung urang inget kana nikmati Allah. Leres Pak.
Bayangkeun we ku urang. Urang mah asa pangna hirup teh. Bisa salat tukang salat asa pangna salat. Ayeuna urang mah bisa naon, bisa ngaji asa pang bisa na ngaji. Urang mah apa akur jeung batur asa pang akurna jeung batur. Urang mah nepi ka boga lembaga asa pang abang aing na boga lembaga. Kadang-kadang berbicara kieu para sepuh sadayana. Urang asa pang pinterna, urang asa pang bisana, urang asa pangna, urang asa pang beungarna, urang asa pang kasepna, urang asa pang geulisna, tapi ketika melihat orang seseorang, ya si eta aya naonan. Lamun teu ku aing mah naon? Nyeun pasantren. Pasantren zaman ayeuna harus ada legalisasina. Apakah di hadapan Allah yang ditanyakan di hadapan Allah? Apakah legalisasinya? Apakah naonana? Jangan mentang-mentang kita pumpunya yayasan ada legalisasinya, melihat orang lain di balik kok kita. Wah, si eta mah naon ilegal pasantrenana ge. Edan sugan. Aya atuh nu kitu di dieu. Lobanya. Bisi aya nu kitu di dieu para sepuh sadayana sogrogkeun ka mana kaleles ka ditu rek di kumaha kaleles heuh datangkeun kaleles mah ku kumaha dono be kama jilba ribahi ya aksaru kamisli jibali balhi ya akbaru keur mah ngaji geus peuting bari jeung eueun nu tolab lagi nganu kudu saeutik diterengan kunaon ku tiris cek tadi cek pangarsa oge bayah kieu malin waktuna ngaji tapi waktuna naon pabeulit udah pabeulit kumaha di mah batur tangke mending kena di kodoan engke Kang. Aya di kodoan pan sok aya eta na lain. Sok aya sumangetna. Mah dieu. Naon Bapak? Heuh ka dieu. Aya naon? Ieu tong aya naon geura. Pantas tolab lin. Ke budak can sare. Aya we eta sok sesengklang deui ajengan. Kitu. Aya naon? Lain, heeh. Oh ngarti. Beres saya meureunan pas kali mangsa mah dieu naon deui ieu teh pan yang ngodoan aya nu kodok kitu teh bobor ka ngodoan kitu salat oge teh di kodoan nah kenyahoan da dono be kama jilba ribahi saru kamisli jibali balhi ya akbaru arido sasim abdi ibarat mudah laut ibarat gunung luhur malihan langkung ageung cing bade naros ka urang dieu bapak ibu ya keneh teh buager sarare gitu moalnya moal sarare piraku udah tuh mau balik naik ka Rasep Wungkul teu sumangat pede cenah udah bingung gitu anu hareupan kolot wungkul nini wungkul da belah ngalieu kadinya eueuh parawan teh belah ditu eueuh parawan teh bari jeung aja deui da aya inung budak ka dieu oh di luhurnya kekeun nya tah hese aya inung budak ina mah hese culak cileuk kitu hese culak cileuk paur datang ti dieu teh boborokan ngodoan ne mereka hiji oge henteu deui bongan apa pasti alarak lirik tadi akhirnya bojo eta mah hiji mah para sepuh sadayana. Tak pembuktian salit ya.
bade naros Bapak Ibu anu name dilantunkeun tina naon tah istighfar saha tah doa saha tah saha cobi ang Syekh Abdul Qadir eta teh dina manakib sok tinggalian dina manakib aya deui masih kena tara manakib di dieu ya Allah Rabbuna Karim kenapa yang kita tidak lihat endingnya ngakukeun urang cinta ka baginda Rasul ngakukeun urang cinta mahabbah ka sakatuan Syekh Abdul Qadir ngakukeun urang hayang diaku mata kuatan Syekh Abdul Qadir ngakukeun urang hayang menang sapati tuan Syekh Abdul Qadir yeh macam makan akib teu daek ai baheula mah pan Bapak zaman baheula ieu mah emut pribados keur alit keneh pan aya bahasa nutup tahun ngabagalan tahun cekolot baheula teh mah pada datang ka kiai Pak Kiai wengi enjing malam Jumaah diaturan linggih ka bumi abdi bade naon uwa nyeta uwa teh jang kiai pan beres ngan jadi kebiasaan di urang mah beres tatanen sok diayakeun mankibahan mantas tatanen oge diayakeun mankibahan oh kitunya uwa nya tah mungkin mah malam Jumaah diaturan linggih we ku uwa teh jang kiai nya ceuk kiai teh kumaha pan beres salat maghrib teh jang euy tong ngaji aya namanya ka mana uwa tuh si Aki itu si Api itu arek ngayakeun manakiban oh pan budak teh bungahnya bungalin anjir menang naon dan snack baheula mah lain jomet naon baheula halin jomet baheula mah menang cangkedong baheula mah kitu snack mah naon aya snack teh naon sabaruk snack ai nu ngamanaan orai sok sok snack teh lain anjir menang orai nya ieu teh so cangkedong baheula mah pan budak teh dibawa ku kiai lin ku guru bari jeung naon ngajingjing lampu ge lampu patromak baheula mah lin baterai anu dicas panjang ka dieu nu panggedena dibawa ku kiai teh jang ka dieu jingjing patromaknya jingjing ku budak teh nepi ka kumaha kiai ngamaca mankibah nepi ka henteu can oge panon samankibah nepi ka duaan mankibah masih keneh eta kiai panjang keneh kawas ayeuna ieu geus jam 12 masih keneh eta kiai maca mankibah ngageduk kiai budak geus tararunuheun kolot oge talung kolot da aya ududun pan waktu hari tamanya ai di dieu sami teu ngalah kalapa dikupas diketaan ku nyere dina nyere teh aya naonan aya rokokan lin aya rokokan eta indah zaman baheula di dieu sok kitu keneh tara paling-paling di kana gelaskeun kalau gitu mah ngan kacek beda Pak nasib nomornya nasib aika masyarakat mah diberena teh lah paling oge sabatang sewang 2 batang sewang dina gelas setengah bungkusan kumaha ka kiai mah pon sabungkus bari jeung ditaros bari jeung ditingali deh lain ai kiai ududna sok naonnya oh eta mah sok samsu oh samsu diberena teh samsu sabungkus ai masyarakat mah kumaha diberena teh jarum coklat oge kom ayeuna mah aya rokok murah diberena teh rokok murah masyarakat mah metak kudu daek jadi kiai teh sok bayangkeun salianti eta penghormatan keur kiai gede naon sababna bukan melihat seseorang nah tapi melihat tentang ilmu nah ayeuna mah coba sok bayangkeun jadi kiai para sepuh sadayana da kiai mah tara cap patitin capek sok ngaji di dieu nya pamajikan geulis deui gareulis pamajikan kiai mah da nah metak kudu daek jadi kiai teh kiai mah pamajikan gareulis henteu panggeulisna di eta kampung oge henteu panggoreng-gorengna teuing always si uwa cuk sajang kiai ais itu mah geuningan goreng awewena teh nasib udah kembali kana tadi teh asa wabiku di mamlaturik asal wal akdar ai sanajan hayang oge kanu geulis rupa mah ai rupana sakieu mangan sakieu da ku Allah meureun dibandingkan dibayangkan disarupakan disetarakan jeung sajeng rupa urang para sepuh sadayana kembali karena pokok bahasan tadi kan urang tong ngaji ngajudulan dan nu pentingna nama urang kudu ingat awal bukan cuman ingat awal adalah harus ingat akhir naon sababna sabab ngaran jelema anu sampurna akal ngaran jelema anu sehat akalna jalma anu inget kana purwa
daksi purwawiwitan daksi adalah wekasan jelema burung da jelema anu teu mimiti teu inget kana mimiti jeung teu inget kana tungtung mah coba sok ayeuna inget mimiti erek cai para sabu sadayana pas di tengah jalan geus ngalaan calana ulah alit bangkading cai jauh keneh cing disebut jelema naon inget mimiti mereka cai karek nepi ka tungtung ka ituna ka akhirna teu inget jelema burung matak ngaran jalma sampurna akal adalah orang yang tahu tentang purwadaksi di mana asal kudu kumaha erek kumaha bakal kumaha tujuan naon urang itu kembali karena tadi cek tadi para sepuh sadayana dina salah sawios napi dawuh dina salah sawios ngaduan Tuan Abdul Qadir do Gusti nu maha mulya ari dosa sim abdi ibarat budah laut ibarat budah laut kabilang mal bapak budah laut salobana urang dieu deket ka laut ai pribarus marada jauh ka laut teh lobana ayeuna budah di lautan kabilang mal kurang sedangkeun dosa urang lebih daripada lobana budah laut ari dosa sim abdi ibarat budah laut ibarat gunung luhur malihan langkung ageng nanging upami Gusti nula aman ngahampura ibarat hiji jangjang ramatuk malah kirang ngakukeun umat Rasul ngakukeun umatna ke Tuan Syekh Abdul Qadir ngakukeun hayang di aku muridna Tuan Syekh Abdul Qadir realisasi pengaplikasian daripada ayeuna urang mengaku dalam hati tapi realisasi dan juga pengaplikasian urang sehari-hari luar daripada koridor, luar daripada regulasi, luar daripada aturan yang sudah diaturkan oleh Rasulullah, yang sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah, yang sudah dianjurkan oleh baginda Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Para sepuh sadayana urang hare-hare rek di mana menang pangakuna Tuan Syekh Abdul Qadir, rek di mana menang pangakuana Kangjeng Rasul, rek di mana menang mahabbah nati baginda Rasul, rek di mana menang sapat nati baginda Rasul. Andai kata urang luar daripada koridor yang sudah ditentukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muludan cinta sanes ka Kangjeng Rasul, muludan pengaplikasian bukan daripada cinta ke baginda Rasul, Pak. Itu adalah cuman sebahagian. Bahkan orang-orang luar daripada ahlu sunnah wal jamaah mengatakan muludan rojaban adalah bid'ah. Edan sugan muludan adalah bid'ah. Ayat tadi dia nggak bid'ahkeun karena muludan. Ayat pasti moal ayat di dia yakin bapak ibu. Naon sababna sabab urang tega bagian waktu tamari Rabiul Awal Rabiul Tsani ayeuna tetap muludan berjalan. Berarti ini adalah suatu pengaplikasian, salah satu pembuktian realisasi daripada urang cinta ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan kacek cuman mulut. Ngakukeun cinta ka Rasul, ngakukeun mahabbah ka Rasul yang dianjurkan oleh Rasul dari 100% ada 50% teh anu dilaksanakeun ku urang, Pak. Teuing sok we rasakeun ku urang, tong boroning salat anu sunatna, salat anu wajibna ge geus loba katingaleun urang mah. Nya para sepuh sadayana mau ngakukeun cinta ka Rasul, ayeuna tingkah lampah kelakuan Rasulullah, akhlak talajak ayeuna para ulama, aduh para guru-guru urang tong boroning Rasulullah, akhlak Rasulullah, padahal urang teu bisa meniru ka saha ka para guru-guru urang para sepuh sadayana. Bahkan kadang-kadang ada seseorang yang mengatakan ya geus aliran jeung aing malin guru aing edan sugan. Bisi aya di dieu nyelap ka dieu Bapak anu karar itu patut dagor. Ai si laing bisa ngaji ti saha? Ai si laing bisa maca Quran ti saha? Komo anu edanana mah Bapak kaluang di ditu.
eta ka kiai nepi ka naon ngamusuhan. Eta nyebutkeun urut guru ka saha ka kiai. Padahal si lain anak si lain ti mimiti di kanung. Saha pangheulana di teang. Bapak RT punten Bapak RT. Bapak Kadus punten Bapak Kadus. Bapak Lurah punten Bapak Lurah, tapi pangheulana di teang adalah kiai. Apunten kiai, abdi hayang pangnaonkeun. Abdi hayang pangmacakeun surat 4 bulanan 7 bulanan datang ka kiai leres Pak. Eta mah anu mamatahan urang alif jeung ba anak urang nepi ka urang nyebutkeun lain guru urut guru edan sugan mah. Anu sakuduna lain ti ukur nu mamatahan kitab di pasantren tapi anu kudu dimuliakeun adalah guru urang setempat, kiai setempat anu mamatahan urang beurang jeung peuting nyahokeun agama, nyahokeun Islam, nyahokeun Al-Qur'an, nyahokeun hukum tentang masail fikih jeung sajabana saha Kang Haji mun di dieu mah guru urang. Hormati dan sayangi seorang guru, para kiai. Itu adalah sebahagian daripada pengaplikasian, sebahagian daripada realisasi para sepuh sadayana mauludan. Mudah-mudahan aya hikmah sinareng mangfaatna kang urang sadayana. Duh Gusti nu Maha Mulya, mugi Gusti ngahampura kana dosa abdi sadaya ageng alit entong nyesa sakitu nu kapihatur apunten nu kasuhun terus jam setengah jam ayeuna tos jam 1 aya keneh mubalik ieu mah mubalik komo komplit para sepuh sadayana metak di panggung duaan oge dina kamar ge duaan gitu ngan kacek urang doakeun ngaran panganten saha-saha oge kudu naon tong akur ai cek pangersa mah kudu akurnya ai cek pribados mah tong akur keur panganten mah lamun akur pacicing-cicing da kuduna tong akur lamun teu akur mah gelut sedi jero kamar teh da jadina budak teh kulantaran sabab teu akur sok nu saurang ayeuna nongong ka para nu saurang nongong ka kolon akibat naon eta abi kibat teu akur metak doakeun keur ngepangger panganten mah ulah akur gitu kan di rumah tangga meureun kudu akur sauyunan billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.